datang we kieu. Pagawean masih loba, penutupan kabayan can anggeus. Aduh. Barudak can datang. Telepon lah si Asep gue. Halo, assalamualaikum. Sep, gimana? Kersalin. Yang guys, ke warung Juhe, ayeuna meeting penutupan kabayan. Sekalian telepon baru dakna. Ditunggu. Oi. Yuk. Jam sabaraha ya? Karek datang deh. Tas bantu heula. Terus kamari ripu pan hajatan. Durasi kabayan teh can anggeus. Penutupan kabayan. Jeung nu episode selanjutnya teh. Acan ieu teh. Karek nu sapak durasi. Nah, kabayan sampai kalima, penutupan hiji deui. Rek dilanjut moal. Ini berlanjut tuh. Terus teks kumaha naskah kabayan. Ya setengah deui. Aduh. Anggeus beres ini gila. Sugan. Ini bereskeun kabayan. Barudak geus dibere nyaho tadi. Beres tadi keur di jalan tuh. Ke si penyamper si Aldo. Si Ujangna. Oke. Mau barudak lah. Benaranya? Tai nyengir tentang nyengir. Jam sabaraha? Capek dileuweung aing. Kumaha ieu kabayan genep can anggeus, Dok. Lieur. Upload. Cenah ayeuna penutupan kabayan genep can beres. Tinggal hiji deui, adegan hiji deui. Kamari cek lokasi kumaha geus di ACC acan. Anu di sawah. Kan kudu izin heula. Acan. Gusti nu agung. Aduh jadi. Mana si Ujang? Hah? Ujang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riku ya budak ieu. Rewong bae ayeuna. Dilapisan. Ieu aing tas ngasuh. Isuk nepi ayeuna ieu aing. Muntit wae deui. Eta kumaha? Editing video kabayan. Hapus. Allahu Akbar. Ini gara-gara si ieu. Terus orang kudu ngulang ti awal. Di awal hayang halus deui teh. Dah. Isukan upload. Jeung isukanna. Aduh. Kahapus Gusti. Ya guys. Nungguan seorang deh. Si Boy. Tentang masalah kamera isukan terakhir. Wayahna orang lembur. Penting ayeuna. Sampai isuk deui. demi kabayan genep. Siapa gitu mah? Eta sana tukang. Bos aing. Tugasna naon? Iya, boleh ribu dong. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Boleh? Sima tuh? Mana deh? Siapan lah. Yang mah. Siapan naon ge? Kamari. Aduh. Yang Ujang anjing kamera rusak. Eta. Tripod. Nonon bae nu. Antur rusak mah sih, cuma potong saeutik. Aduh, Angger bae rusak. Ih, kema peralatan orang saayana Kamari teh tah sarung kamari keur kita naik ke tatangkalan teh ngesut. murah. Heeh. Aduh. Tah, tapi kadinya. Terus teh, naon deui? Ya, buah di sana. Karepet insya bae, geus naon deui. Kayak gampang lah kemarin. Terus naon bae nu macan disiapkeun? Ya, geus tinggal ieu bae. Tripod meureun tah, ngangin ku kayu atau ku awi ke. Buntung teh huluna? Ya buntung. Aman juri buntung. Yang geus kieu mah. Kan penutupan kabayan tinggal di ending. Nah, terus Ayeuna mumpung aya waktu Aldo ke lokasi minta izin
Asep ngerjakeun naskah nu di ending, Heeh. Ujang ngeureuy di awal deui, Heeh. ente mikiran ieu alat ieu. Gampang halus eta mah. Pemacarannya bisa ngesut, Bisa di mebel gampang ke. isukan terakhir. Di dempul. Sore jadi. Sore jadi ya. Nah, ini wehna lembur nepi ka isuk. Siap, halus tenang. Halus. Sanggup. Siap, ya? Semangat ya. Siap. Harus semangat lah. Mudah-mudahan besok bisa kabayan di upload. Min. Amin. Ya guys, enak tugas masing-masing. Aduh, mata. Mental, bro. Nun sabar menit ini nun, nangis nun. Naskah. Ayat setengah jaman deh mah. Aduh, wing satik dia. Tinggal ngedit. Ngelanjutin si Ajat. Tinggal ngelanjutin si Eta. Racing gitu. Goblok teh, molor wae. Dok. Molor wae mana? Ih, satik deui. Aing teh geus kana aing. Ya. Tip deh ya. 10 menit nya beresnya. Beres. Yang tinggal subtitle bae yang. Aduh, mata. Korek kayak nugeng mata ih. Udah beak deh nya. Ya buahnya buah. Si Aldo. Aldo molor wae, abang geus beres. Racing aja gitu. Gerong gitu. Yo. Satik di. Alhamdulillah beres aja, beres yo. Beres? Beres ayeuna Iya, mah. beres alhamdulillah. Nun. Tai aing. Ngeruas we. Mani mah beureum deui geus beres-beres teh. Oke, wing beres. Tinggal nunggu ACC. Alhamdulillah. Seuh ieu. Tiris. Beres, tinggal uploadnya urang ya. Anjing, malah nge-recording goblok gitu. Beres aceh. Wah. Beres? Molor wae, jadah teh Beres ya, aing nya. aturan naon. Beres lah, bener nggak? Yes. Alhamdulillah. Akhirnya kabayan genap besok bisa di-upload. Sayang besok. Tayang. Ayo. Beres. Alhamdulillah. Ayo, lanjutkan molor lah seketik. Aduh, ya Allah. Kali. Gila, bersyukurlah. Ayo. Yo. Mantap, kabayan 6. Nek, ayah saung. Istirahat we di saung ieu. Akang, Kumaha Neng? tadi Neng mirengkeun Abah sareng Ambu nyarios tentang masalah sawah teh anu di Barkawi. Masalah sawah nu di Barkawi. Emangna kumaha? Cenah mah eta sawah teh bade dijual ka si Juragan Puyuh bade dijadikeun pabrik, Kang. Aduh. Ternyata eta si Juragan Puyuh aya maksud lainnya Neng. Ka Neng, ka Abah. Wah, geus teu baleg ya si Juragan Puyuh. Boga juragan puyuh apa mah? Non si Bah kasepna si Juragan Puyuh teh. Kasep lah masa kasep. Nama ekonomi, nama. Terus lamun sakirana si Juragan Puyuh bangkrut kumaha? Terus kumaha lamun si Juragan bangkrut? Abah erek ngarapkan Neng wae. Pan juragan puyuh tepan loba puyuhna. Nampakna tapi materi wae Abah mah. Enggeus pokoknya motong dengnya Mikirkeun perasaan anak sorangan kumaha.
Ah, kapan gua sih begini mah. sanes Bebegig. gitu bah. Si Neng teh geus resep ka Pepen teh geus teu bisa digugat deui perasaana. Geus ning abah mah restuan bae ka Ah, Pepen. iya mah berarti dipakai pet mah teh berarti nya. Sanes make pelet be. Emang natural bah urang teh geus deukeut jeung si Neng teh geus Iya. mau bisa. Asal ke masuk. Asal ke. Neng, balik. Balik. Gus, ayeuna mah abah rek ngomong jeung si bebegig. Begig, dia. Abah rek ngomong. Nyarikan wae si abang. Kumaha bah? Sawah waktu itu udah dijual ke orang kota. Ya bah, hampura abdi ngomong kasar ya. Bah, lamun sawah dijual mending duit eta mun teu beak saharita. Arana duit mah amis bah. Ayeuna lamun duit beak terus urang teu boga tanah. Urang rek pakaya ti mana deui ieu petani urang di lembur, sawahna beak dijieun pabrik. Syukur-syukur ayeuna mah mending urang bersyukur bae bah. Alhamdulillah sakumaha urang rezekina saeutik ge disyukuri bae. Da hirup mah moal lila bah. Ayeuna mah mending urang mensyukuri naon ku pangeran di pasian ka urang. Geus kitu bae bah. Enak mah. Ampur abahnya nengnya. Abah geus salah paham. Abah geus ningali dunia bae pemikiran anak cucu. Ampur yang nengnya. Ade jang, kapan? Dia. Nuhun bah. Baik. Pen, Nuhun bah. abah hampurannya pen ya. Nuhun bah, ampun. Abah geus salah paham. Abah sok nganyerikeun harte pepennya. Nuhun bah. Abah loba dosa ka pepennya, hampurannya. Dihampura pisan bah. Ayeuna mah kieu we nya. Abah ngarestuan Pepen jeung Neng. Abah mau ngaganggu. Abah doa ka Ujang Pepen jeung Neng. Hampurannya Neng nya. Ya, tanganna. Hampurannya Neng, Ujang. Abah geus salah kaprah ningalingan dunia wae pemikiran anak incu abah engke jaga kumaha lamun incu abah anak abah teu bisa dahar teu bisa nanaha abah karek sadar Ujang Neng. Abi oge jeung Neng hampura bah ka abah. Selama ieu Pepen sok ngajailan abah, mohon hampurana, mohon doa restuna Kang Pepen sareng Yuyun, mudah-mudahan jadi keluarga anu baik engke pas akad nikah nanti bah. Amin amin amin. Sawah anu 7 hektar balong anu loba laukan bang pakai pesta nya di pernikahan Pepen jeung Neng. Alhamdulillah. Urang bang nanggap non zaman ayeuna teh organ Organ bah. 7.7 penting Mohon bah. siap kan Pengawasan oge bah 7 kudu pangosan mah lamun bisa mah nanggap Kiai Ahmad. Mohon bah. Abah idola pisan ka Kiai Ahmad Mohon bah. anu sok make Kopiah baru. kopiah beureum teh apa meureunnya Baru. Apa? nya. Mohon bah atur nuhun bah. Tos doana ridona Pepen sareng Neng. Tos diridoan ku abah. Diri doan ku Abah. Mohon bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala oge ikhlaskeun ngaridoan ka keluarga urang. Mohon bah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tos aya mah nya duaan heugnya Abah rek heula nya. Mohon bah, hati-hati bah. Ayo bah. Abah heula nya Mohon bah, jangan. hati-hati. Neng, ada Neng. Ini atur nuhun Jin, mana yang geus ngabantuin.
Atur nuhun, Jin. Aduh, inget wae kasih izin ya. Kangen aing kasih izin. Hei, ngalamun bae mana? Jin? Mana sih Jin? Atuh berubah? Aing. Jadi jelema? Jelema dong. Aduh, aing kangen ka mana Jin? Aduh, yuk dia Jin. Mana jadi jelema? Aduh, aing sabaraha minggu teka panggil mana Jin? Kumaha kabarna? Ya, sehat lah. Cuma mana bisa berubah, kumaha bisa berubah jadi jelema? Pasti aing makan. Kieu Jin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Uing geus direstuan ku si Abah. Tah keisukan, wayahna maneh hadir. Ka mana? Uing erek nikahan jeung Neng Yuyun. Boga duitna kitu. Ya, Jin. Sukan rek nikah uing. Yang geus ka aing datang, tenang aing tadi tuh. Alhamdulillah, nuhun Jin. Aduh, aing mah bahagia. Aduh, Jin. Oh, nuhun Jin. Yang sih ngopi lah ngopi. Bisa minum kopi ya kan? Geus lah. Aing tadi jelema jeung pizza wae aing mah. Apa lagi? Tadi kan kopi teh Wing. Tapi Wing lapar ya, mana boga kekuatan tuh, masih boga kekuatan tuh. Ya, alhamdulillah. Mana yang naon? Aing hayang cau Ambon upang gedena 4 jeung buah gedong 2. Bisa? Oh, ya gampang eta mah. Kumaha? Geus cicing deulekeun ya. Jin, cau gede Jin. Mana bener boga kena ilmu Jin. Pelatih. Diconon yuk. Hah? Kok cau Ambon gede 4. Buah gedong 2. Edas, mantap Jin. Hatur nuhun Jin. Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal Yuk. Nyep. 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 Ih, goblok. Ngompol-ngompol.
juragan. Aduh, aing. Talika. Action. Bukan nama abah Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.